tani di mana bade nyerang rendang sok diayakeun syukuran ya. Syukuran eta hajat bumi margi urang sadayana khususna warga masyarakat Kampung Sogenah kaseulanana para petani urang montang muji ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang turun merah teh gitu badai kaserang teh luar tanah urang amit-amit nyata kasaha ka Allah Subhanahu wa taala pamitanya urang hadiah kirim arwah ke para arwahun karuhun urang sadayana khususna sepuh-sepuh anu biasa melaksanakan setiap setahun sekali dina melaksanakan luar tanah nyerang rendang. Nah kemarin itu dulur sadayana urang ngayakeun oge berjamaah dina syukuran ieu. Alhamdulillah parantos adat kebiasaan ya anu kalintang saena dulur sadayana diayakeun ibu-ibu eta ngawarunnya alhamdulillah. Oke, dibayun nanti kunaon. Urang hadiah kanu naon nyaeta anu disebat cekolot baheula mah Nyi Dewi Sri Nyi Pohacik ya. Insyaallah urang dihadolohan ibu-ibu sadayana peryogi uninga peryogi unima kasadayana di mana-mana urang bade turun ka sawah urang teh kudu ngayakeun hajat bumi heula ya hajat bumi heula kumargi itu kasepuhan parantos daya ya Bah Haji Maksudi Bah Durahim kita teh anu terang karena silsilah lalakon Nyi Pohaji ya kita urang sadayana syariatna ya syariatna anu ngatur kana pareteh nyaeta Nyi Pohaji ka insyaallah ari hakikatna mah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Muhammad wa sallim ya Allah